Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa. Urang keur disuguhan warta anu pika sedihan ti Jawa Kulon, tepatna ti Sukabumi. Tuduhan kekerasan ka hiji budak anu namina Raja geus kabongkar sanggeus bapa kandungna mere kasaksian anu pikasieun. Teu ngan ukur aya tatu fisik tapi oge aya carita pait ngeunaan dugaan panyiksaan anu parah pisan. Dina keteranganana, bapa kandung Raja netelkeun yen mimitina anjeunna dibobodo ku alibi ibu tiri korban. Nalika ditaros naha kulit Raja melepu, indungna nyebutkeun eta teh efek tina muriang panas. Nanging bebenaran mimit mulai kabuka nalika Haji Isep, salah saurang pihak kaluarga, sumping ka rumah sakit sarta ngaku yen Raja saleresna parantos dipasihanna cai panas kanggo diinum. Ieu pisan anu janten cukang lantaran bapa korban katingali kasar pisan dina video anu sumebar, salaku bentuk amarah sarta rasa hancur ningali anakna diperlakukan kitu. Sajaba ti eta, tetelah ieu sanes kajadian anu munggaran, bapa korban ngungkapkeun yen pola kekerasan di lingkungan eta parantos aya ti satuan kepengker. Anjeunna kantos ngalaporkeun kasus pamukulan ka putra sanesna ka pihak kapolisian anu harita disaksian ku Kapala Unit PPA. Nanging harita laporan eta henteu diteruskeun margi Haji Isep sumping bari sujud sarta janji hoyong tobat sarta robah janten langkung sae. Sanajan kitu, bapa korban negaskeun yen sacara hukum, laporan satuan kepengker eta teh sabenerna teu acan kantos dibatalkeun sacara resmi. Dugi ka ayeuna, pihak kaluarga khususna bapa kandung parantos buleud tekadna pikeun ngalaksanakan proses autopsi. Sanajan manahna hancur sarta teu tega ningali kaayaan awak anakna, anjeunna Ridho. Kitu wae ti simkuring munggian hasil autopsi Raja parantos kaluar sapados ibu tirina tiasa diadili sacara adil. Simkuring Satria Fajar Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.